A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ari itu munafikun alladzina eta jalma-jalma ishtarau geus mareuli itu alladzina ad-dhalalata kana kasasaran bil huda ku pituduh ai istabdalu tegasna geus nalukeurkeun itu alladzina ha kana itu dhalalah bihi ku itu huda. Fama robihat mangka teu untung naon tijaratuhum jual beli na itu munafikun ai ma robahu tegasna teu untung itu munafikun fiha dina itu tijaroh bal khosiru balik tak rarugi itu munafikun limasirihim karena jadina itu munafikun ilan nari kana neraka al muabbadati anu diabadikeun alaihim atas itu munafikun. Wa makanu jeung teu bukti itu munafikun muhtadina eta pirang-pirang jalma anu narima pituduh fima dina perkara fa'alu geus marigawe itu munafikun kana ma mataluhum ari perumpamaana itu munafikun sifatuhum tegasna ari sifatna itu munafikun fi nifaqihim dina kamunafikanana itu munafikun kamatsalil ladzi eta sapertoskeun jalma istauqoda geus ngahurungkeun itu alladzi auqoda tegasna geus ngahurungkeun itu alladzi naron kana seuneu fi dulumatin dina tempat poe falamma adaat mangka dina samang-samangsa nyaangan itu nar anarot tegasna nyaangan itu nar ma kana tempat haulahu tetep itu ma di sekitar itu alladzi pa absara mangka ningali itu alladzi wastadfa sareng narima haneut itu alladzi wa amana sareng ngarasa aman itu alladzi mimantin jalma ti makhluk ya khaufu sieun itu alladzi hu ka'man zahaba mangka ngaleungitkeun saha Allahu Allah binurihim kana cacaangna itu alladzina itu munafikun atpa'a tegasna mareman Allah hu kana itu nurihim wa jumi'a sareng dijamakeun naon adz-dhamiru dhamir dina lapad binurihim mura'atan karna ngaraksa limakna alladzi kana maknana lapad alladzi nyaeta eusina teh al munafikun wa taraka sareng ninggalkeun Allah hum ka itu munafikun fi dhulumatin dina pirang-pirang popoek la yubsiruna anu teu bisa nareuleu itu munafikun ma kana perkara haulahum tetep itu ma di sekitar itu munafikun mutahayyirina barina anu baringung kabeh anit tariqi tina jalan khaifina barina anu sarieun kabeh pakadzalika mangka kulantaran kitu la yubsiruna haulai ari itu jalma-jalma atau munafikun amanu eta iman itu munafikun biidhari kalimatil imani ku nembrakeun kana kalimat iman fa idza matu mangka di mana-mana geus paraeh itu munafikun jaa mangka datang hum ka itu munafikun naon al khaufu rasa sieun wal adzabu sareng adzab hum ari itu munafikun summun eta jalma anu tuli anil haqqi tina haq fala yasmauna mangka moal ngadarenge itu munafikun hu kana itu al haq simaa qabulin kalawan ngadenge anu narimakeun bukmun tur eta anu bisu khorosun tegasna bisu anil khairi tina ngomongkeun kahadean fala yaquluna mangka moal ngaromongkeun itu munafikun hu kana itu khair umyun tur eta anu buta antori kil huda tina jalan pituduh fala yarawna mangka moal nareuleu itu munafikun hu kana itu tariqil huda fahum mangka ari itu munafikun layarji'una eta moal kembali itu munafikun aniddolalati tina kasasaran aw mathaluhum atanapi ari perumpamana itu munafikun kasoyibin eta sapertoskeun jalma nu kahujanan aya ka ashabi matorin tegasna pirang-pirang jalma anu kahujanan wa asluhu sareng ari asalna itu soyib
soyubun eta soyubun min soba yasubu tina lapad soba yasubu ayung zalu tegesna diturunkeun itu mator minas samai ti langit as-sahabi tegesna mega fihi barina tetep dina itu sama ay sahabi tegesna mega dulumatun ari pirang-pirang popoek mutakatsibatun anu kandel wa ra'dun sareng gugur wa ari tu ra'dun al malaku eta malaikat al anu muwakkilu ngawakilan sahabihi itu al wakila sareng dicarioskeun sautuhu ari itu ra'dun eta sorana itu malak wa barakun sareng petir lima anisutihi kana pirang-pirang makna cambukanana itu bark alladzi anu yujiru ngabaracakeun hu kana itu alladzi sahabihi itu malak yaj'aluna ngajaradikeun itu ashabul mator ay ashabus soyibi tegesna ja pirang-pirang jalma anu kahujanan asobiahum kana pirang-pirang ramona itu ashabus soyib ay anamilahum tegesna kana pirang-pirang tungtung ramona itu ashabus soyib fi adhanihim dina pirang-pirang celina itu ashabus soyib min ajli sawaiki tina arah-arah pirang-pirang gemuruh syiddati sautir ra'di tegesna bangetna sora gugur li alla yasma'u karena yen supaya ulah ngadarenge itu ashabus soyib ha kana itu ra'dun hadarul mauti karena sieun maut khaufal mauti tegesna karena sieun maut min simaiha tina lantaran ngadengena itu sawaik kadzalika nya kitu deui sapertoskeun itu yaj'aluna asabiahum fi adanihim haula'i ari itu pirang-pirang munafikun idza nuzila di mana-mana diturunkeun naon al-Qur'anu Qur'an wa fihi sareng eta tetep dina Qur'an zikrul kufri ari nyaritakeun kakufuran al musabbahi anu disarupakeun bitulumati kana pirang-pirang popoek wal wa'idu sareng siksa alaihi atas itu kufur al musabbahu anu disarupakeun birra'di kana gugur wal hujaju sareng pirang-pirang hujjah al bayyinatu anu jelas al musabbahatu anu disarupakeun bil barqi kana petir yasudduna ngaharalangan itu munafikun adzanahum kana pirang-pirang celina itu munafikun di alla yasma'u kana yen supaya ulah ngadarenge itu munafikun hu kana Qur'an fayamilu mangka condong itu munafikun ilal imani kana iman waturika sareng ditinggalkeun naon dinuhum agamana itu munafikun wa huwa sareng ari itu iman indahum mungguh itu munafikun mautun eta maut wallahu sareng ari Allah muhitun eta anu meliputi bil kafirina ka pirang-pirang jalma kafir naonana ilman maha uningana wa qudratan sareng maha kawasana fala yafutuna mangka moal bisa ngalepotkeun itu kafirin hu ka Allah yakadu hampir-hampir yaqrabu tegesna deket non albarku petir yakhtopu eta nyamber itu albark absorohum kana pirang-pirang paneuleuna itu munafikun ya khudu tegesna nyokot itu albarku ha kana itu absorohum bisuratin kalawan gancang kullama doa mangka dina samang-samang sa nyaangan lahum ka itu ashabus soyib masyau mangka lalumpatan itu ashabus soyib fihi dina itu albark ay fi du'ihi tegesna dina cacaangna itu albark wa idza adlama sareng di mana-mana moekan itu albark alaihim ka itu ashabus soyib qamu mangka caricing itu ashabus soyib waqafu tegesna caricing itu ashabus soyib tamthilun ari ieu eta perumpamaan li iz'ajima karena nyemaskeun perkara fil qur'ani dina al-Qur'an minal hijabi nyatana halang kulubahum kana pirang-pirang hatena itu munafikun wa tasdiqihim sareng ngabenerkeun itu munafikun lima karena perkara sami'u ngadarenge itu munafikun fihi dina Qur'an mimma tina perkara yauhibbuna mikaresep itu munafikun wa wuqufihim sareng caricing na itu munafikun amma tina perkara yakrahuna mikang ngarewa itu munafikun kana ma walau syaa sareng upami kersa sahallahu Allah la dhahaba
yakin ngalengitkeun Allah bisa mu'ihim kana pangupingna itu munafikun, bimana asma'ihim ari sam'ihim eta tetep kalawan mana asma'ihim, wa absarihim sareng kana pirang-pirang paneuleuna itu munafikun, adh-dhahirati anu dohir, kama dhahaba barina yen geus ngaleungitkeun Allah bil batinati kanu batin, innallaha sayaktosna Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara syaa anu kersa Allah hu kana itu syai' qadirun eta anu maha kawasa, wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna itu kulli syai' idhabu ma ari ngaleungitkeun perkara dzukira parantos dicarioskeun itu ma.